Aduh, gara-gara lockdown, syuting episode 2 terancam diundur ya mah. Astagfirullah. Aisyah ujuk-ujuk celok we dedenya kos corona. Hehe. Kunaon ari maneh kusut kitu banget na jiga sempak can disetrika. Tapan gara-gara corona, urang keur semangat nanyen film jeung barudak. Jadi teu pada ruguh kieu aing ah. Si kehet malah leungit. Geus teu kaget atuh aing ah. Sorry, nyana kopi heula. Ambe serius ngobrolna. Jadi kumaha? Sabtu arek jadi syuting apa moal? Tak kitu. Aya dipaksakeun syuting bisi pajarkeun teu ngawarok ka pamarentah. Ai teu syuting eta penonton YouTube geus nurungguan. Emang geus loba subrekerna? Subbreaker. Katro sia mah. Striker sekalian main bola sakalian.